Nuluykeun ngamarandian bungkus awak anu tadi menang ngagiling subuh. Apanan waktuna teu cukup besti. Ponna mah subuh keneh oge tos pakpikpek boga budak sakola mah. Ieu ge nyaeta karek beres nganterkeun sakola, tuluy tadi teh ka warung heula. Nyaeta neangan keur batur kejo. Tuluy buru-buru masak, tah geus masak ayeuna urang mereskeun heula ieu. Nyaeta ieu teh urang bersihkeun heula, geus dibersihkeun urang asupkeun we kanu pengering. Urang puterkeun we sina lieureun. Nyaeta ngarah tereh garing kitu maksudna teh. Tuh geus eureun hayu ahur buru-buru urang asupkeun kana ember. Burukeun poekeun gitu. Uluy geus beres ieu teh rek nyokot MBG si bocah leutik. Bar we besti teu dicokot mah. MBG teh nyaeta resep sanguna nyapuleun nya seungit ngeunah deui. Ari deungeunna mah kadang dituang, kadang henteu. Lamun henteu oge kan bisa keur simiut. Jadi henteu mubajir gitu besti. Henteu ku simiut dituang ge da bakal ku ucing sejen. Isuk-isuk teh sok area ucing ka dieu teh marenta jatah tuang. Bere we besti da karunya atuh da bisi kalaparan deui. Komo ucing liar marek saha nu merekna ge paling kurah kore dina sampah. Pokona mah karunya we besti lamun nempo ucing kalaparan teh sok hayang mere we tuang. Tos ngabahas ucingna ayeuna mah urang poekeun heula besti. Kuat moncorong kitu besti panon poena oge. Bodoh atuh da besti can aya hujan. Anehna teh ongko di luar teh panasnya panas pisan tapi di jero mah tiris ieu teh. Kadang tengah poe teh sok mamake simut da tiris. Nepi ka kamari mah henteu mandi.